Geus kusabab nagara teu ngalaksanakeun sanksi zina lain berarti ayo aman-aman bae. Tetep di dunia negara teu ngayakeun sanksi terhadap pezina diselesaikeun ke di Rabbul Jalil di harapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulalah cenah ada orang zina masalah ieu di Indonesia mah janganana ge kos karar itu malah urang ge dibiayaan kunyana titah zina yuk urang babarengan berjamaah zina tah di Indonesia mah aman eueuh sanksi selama saling suka selama saling senang tidak saling menuntut sanksi kecuali pemerkosaan terhadap sesama an umurna sarua dewasa leuwih-leuwih ka budak leutik karak eta mah ngaranna pemerkosaan penganiayaan aya sesama suka Zaid jeung Umar zina kanyahoan ku RT dibawa ku RT Kapolsek sidang tanya ku polisi neng zina ya iya kamu zina Zaid betul kamu dipaksa enggak Indun enggak kenapa saya suka kok Zaid kamu memaksa ya malah saya merosotin celana dia merosotin celana saya. Waduh. RT, ya. Saya mau ka dia, untuk kula ge hayang ieu, ngan nyanana teu daekeun. Wataku kula dibawa ge ka dia ieu dendam ke umat. Wah, bloon ya RT. Tah jadi sanksi. Cek puasa ge balik. Neng, nomor rumahnya berapa, Neng? Emang kenapa? Ntar bapak terusin dah. Tarolol kan di orang mah. Itu sanksi. Nah, maksudnya dek nyaritakeun kieu dengan tidak ada sanksi di satu negara, terutama di Indonesia tentang zina bukan berarti selesai permasalahan anak. Tunggu nanti. Tunggu engke sia di sidang di hareupeun neraka jahanam. Tinggal dijebrus-jebruskeun bae. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Jelema zina wajib jihad. Muson wajib diranjam sampai paeh. Kumaha lamun Ki Zaid dipaksa Zaid mung zina dipaksanya dibawa dicekelan diporosotkeun ditoelan Ki Zaid beureum bae ayo sia zina bung Ki Zaid cicing bae lamun sia teh zina ditembak sia kuy sedengkeun si eta algojo lamun teu diturut nyaan nembakna atawa ngabacokna bebeneran zina nyana cicing bae dirapetkeun set Nyi Hindun jeung Ki Zaid diasupkeun dipaksa Ki Zaid mah teh atuh teh mah barangna ge ditoelan doang ieu hudang ge tak eta dipaksa bae Ki Zaid teh dipaksa bebeneran jadinya nama cicing bae anu goyang awewena aing kumaha ngomongna tuh maksudna Ki Zaid nama teu gerak-gerak lamun Ki Zaid gerak terjadi di pemaksaan berarti aya hayangnya gerak bae setik bae kitu nendetkeun misalnya
atuh aing kumaha ngomongna tuh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kudu cicing deh cicing we ngaran-ngaran dipaksa mah cicing. Ulah aya gerak-gerak ka hareup. Ulah aya gerak ka tukang ka hareup teu meunang. Jadi nu gerak teh ieu mah awawena perek. Perekna ublag bahasa leuwih baheula deui teh mah ublag mah. Bahasa kuari mah naon gara? Tuh kan. Karebat biasa ieu jelema. Nyaraho meureun tatanggana kajen kumaha ge. Masya Allah. Timimiti WTS, aju ublag, aju perek, kuari, jablay, aju naon deui. Kan sia leuwih nyarah tuh. Masya Allah, lain ngapalkeun Quran, ngapalkeun kos kitu. Masya Allah. Rampun budak. Boh, bahara. Nah iya, Zaid dipaksa. Lalu jadi masalah kuari apakah Ki Zaid ieu dipaksa tetap wajib bae dihad? Wa mukrahin ay wala hadda alaihi. Teu wajib dihad Ki Zaid anu dipaksa. Sebab cek Kangjeng Nabi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaih. Diangkat pena yakni teu dituliskeun kinayah kana dihampura terhadap umat kaula hiji al khata'u kasalahan dihampura. Dua nisyan poho. Tilu mastakrahu alaih pemaksaan. Dipaksa sanksi. Kasalahan urang peuting-peuting numpakan hiji awewe disangka pamajikan hurang barang geus beres dicaangkeun. Beh horeng tatangga. Kasalahan teu kudu dia teu kudu dia tatangga dan cicing we ongkoh. Salah nisyan kapohoan teu kena sanksi poho urang ngalaksanakeun wati zina poho atau semacam puasa, urang dahar, urang zina, urang jima gitu, poho, poho. Artina jima ke pemajikan poho, sanksi batal puasa poho, sanksi termasuk nu dipaksa, terkena sanksi. Asal bener-bener paksa. Zaid, ya. Mana zinanya? Tuh abdi mah teu zina. Itu sia calana tinggalin. Ingat calana tinggalin teh ingat kanu nyandung. Aya lalaki nyandung limit jasa teu kanyawan kuno kolot rapi wahara jasa. Jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejan salaki teh ngariung ngancak nu kolot ko ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat ya biasana ge mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di mushola nu masjid anu ngariung ieu mah aneh unggal peuting ngariung bae teu arti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik da wow nu kolot mah pokona mah bin mah eleh
Masya Allah intelijen negara eleh kuno kolot kolot selidik oh begitu salakina keluar dituturkan ku janazah oh asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar ieu mah kurang ngajar ieu mah waduh ya salaki guys antep beres salakina teu keluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh mah ngariungna mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebal pamajikan datang ka dinu kolot Assalamualaikum salah tadi ka haji ka dieu nya jantung jeung ka haji satu da ka haji saja tadi ka dieu kan ka haji saya ka haji naonan ini naonan sakjana teh ah sia mana kamar sia disumputkeun meureun dia nya salaki aing di dia dihandapeun ranjang atuh jangan sakjana geus teh meuni keluar tangan besi aya di lamari teh sugan ngaringkuk nyana pede jasa teh nongora teh henteu aing da nyuput-nyuputkeun salaki batur coba mana kamar teangan di lamari teangan pas kahandapeun ranjang aya kolor tadi Ki Haji kolorna tinggalin Masya Allah dasar ieu kaya mah kolor ulah tinggalin asupkeun ke naon ka tas atawa ka dieukeun ke kasorbankeun tinggalin kolor nah iya cak do kolot teh ini adalah tanda bukti waduh geus cokot pamit penyana beres nungguan salakina datang jam 12 Assalamualaikum buka sorangan wah ye lain berkat hanet keneh legleg ku sorangan wah aya angin naon ye kalau tenang we aja tenang we coba tuh biasanya gesek mawakeun cai nyokot sorangan teu boga cukup bae kan sia jadi kos kieu tadi tah si mana ngariung tah berkat tah sia sok teu percaya bae tah berkat tah buka ku sia tah ieu sangu ieu mah kakakna jeruk segala rupa tah eta berkat tanda aing nyari tanyakeun ku sia tuh ka supir tuh aing geus ngariung gegeran be ieu kolor saha cak Ki Haji na pun panggil kolor di mana eta geus teh bisa ngomong deret detungkul Masya Allah ya dikasungutakeun kolor mangkani ngurut nyusut aduh Masya Allah cak Ki Haji aiku ya Allah naas ting malam ieu tanda bukti ya Allah ya Rabbi atuh geus deuk kumaha tuh cek Ki Haji teh deuk kumaha tuh geus kieu mah nya enggeus pilih di antara dua bau pohara jaksa agung mah eleh maksudna pilih kumaha lamun ka ditu geus bola balik ka dieu mun ka dieu ulah ka ditu pilih sakjana ke heula tuh isuk bae ulah peuting-peuting kieu henteu wari keneh angkat kakimu bau budak kan ieu imana ngabangun aing sakjana teh loba omong pokona pilih hayo geus tedang bae isuk diparepeh ku jalan teh terus tadi dengekeun kieu kieu beda arepeun ieu mah anu tadi ka pamajikan wanita jadi siun sebab kadeuluna kunyana teh macan tutul aing jadi sieun jaka mari mah bager jasa tilok ngomong nanon gua di kos macan tutul Masya Allah pamajikan kasandingan macan tutul
iya lemak mundek nyandung sing ade ulah sok aju kolor tinggal lu segala sorban tinggal lu sing limit sih hai endek mah asal ulah brang-breng bro ngatuh ya Allah urang nyaritakeun nu nyandung mah geus mal anggeus-anggeus berbagai pengalaman aya kabeh di dinya lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung urang mah kumaha bisa seserian ya atuh urang mah teu nyandung lega perasaan dunia jang nu nyandung sempit alabatan kolong bale nyele kali itu bisa nu kolot teh kali itu bisa nu kolot teh kali kolot nana orang teh hirup kos itu Islam mendek musyawarah jeung nu kolot sawadar panglamarkeun ku nu kolot aduh masyaallah geus bener gentil aja hayang guru saya dipaksa jelas-jelas dipaksa nu maksana ge jelas-jelas aya seorang jawaran numun manehanana pemaksaanana teu dilaksanakeun lain hiji lain dua tembaklah bacoklah maka Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindun nah ieu fala hadda alaih sebab termasuk kana hadis Kangjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wan nisyan wa masakru alaih teu kudu dihad jeung teu doraka teu kudu dihad jeung teu doraka cak saha ieu fil azhar urutkeun ceuk kaul azhar kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf nuduhkeun kana percekcokan khilaf anu qawyun min qauli Syafi'i wat di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar wakadza kullu jihatin baha biha alimun kitu keneh kos jelema nu dipaksa baetina pada teu wajib jihad kullu jihatin setiap jihad abaha biha alimun anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai aya jalur nu ngamenangkeunana jalur ieu teu meunang jalur ieu mah meunang jalur ieu mah teu meunang jalur ieu mah meunang jadi ngaranna jihad lamun urang ngaji geus bisa ngajihad luhur tah jelema naujeh ngawajah-wajah mentek jagona Ibnu Hajar naon eta nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama eta teh hesena ngaji teh jadi ngawajah-wajah wajah ieu meunang ditilik tina dalil-dalilna wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang nilik kana dalilna wajah ieu mah itu meunangna rada handap lantaran dalilna ieu wajah ieu mah teu meunangna rada handap lantaran disimpulkeun engkena aya kaul aujah dan lain-lain sebagainya tah ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat carita doang urang boro-boro ngawajah-wajah macana geus tengah eugeg komo nu teu mondok nu mondok ge teu waras jasa waras hese ngaji mah urang kapanggih jeung kitab anyar deui kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae beda jeung maca koran
orang kiri-kiri orangnya kiri-kiri lain kitab mah beda maca kitab kun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an asal teh artina qaidul fiqhiyah coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna ieu jami elat jami'an kumaha disebutna mustarok tah lamun urang ngaji jamul jawami teh ka dieu tah neropo ka dieu beuy pohara sedengkeun masalah teh kapan moal kaluat teh elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa inta apa jadi kurang diteulih elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh komo nu maca kata geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang ulah nganggap enteng ka musonib jeung mualif lain lalaga aju ka mangpaatanana nu mantek di aradisa dunya nyana teh geus boga ikhlasna lain lalaga lamun nyana ngarang teu ikhlas moal mangpaat ka jeung buku magi kurang kumaha ku ari kitab ambalayah kalualan ti Misra loba kitab Madinah kaluaran ti maka doktor nyararieun kitab hayang urang maca teu hayang komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener we urang ditaliti cek nu bisa ngaji mah coba dele ieu bahasana ge koski atah ieu mah ieu atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah atuh ka mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui geus bae atuh teu kudu disunah teu kudu nyieun kitab nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi ieu dalil Hanafi nah hese-hese amat begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang naon tah eueuh ikhlas tapi lamun ikhlasan mah dimumule urang ikhlas mahal ikhlas urang ngundang kiai muludan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas ieu mah nyinggungna kana amplop puyeng panitia puyeng cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang kapal Lembang atuh kunaon diakurkeun ka kapal haju tiket ka Palembang sajam setengah sabaraha duit nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelece tapi lamun ikhlas iya tuh kula mah ieu mandek sakadar nyampaikeun bae teu kudu dipikiran urusan mere-merena keur dibere bae alhamdulillah keur henteu bae atuh mah nya kitu deui bae nu bener oregana neser kadu ikhlas teh kadieu deui si ade panitia mana ieu kudu dek balik atuh teu naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae bolos kullu jihatin nabah biha alimun kanikain bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya nu 5 eta nikah Zaid bogoh ka anak Khalid kemudian Ki Khalidna aya di sawah Zaid nyamperkeun ka sawah Waalaikumsalam jas Zaid Mbah pan ngabahkeun emang sia ngabahkeun ka Abah pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah bogoh emang sia ka anak Abah bogoh ka Sindun diuk sia dirinya digalang diuk baik Zaid aku beneran nuker macul ya Ahmad jeung Muhammad ka dieu sagede
aya nu ka dieu sia ka dieu dieu tadi nya tadi saksian ieu aing nikahkeun anak aing Indun kebeneran Indun teh keur mawakeun sangu maka beboko Dun ka dieu Dun ka dieu aya naon bah ka dieu aya naon bah sia wae eta ka kita wow meureunnya ye dieu keneu dia ge ku abah daek sia ditikakeun ka kita sia daek meureunnya geus saya abah kuari ka dieu geus sia Ahmad Muhammad saksian ku sia nya ya geus oh cekal ngeuna teu aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia kalawan mas kawin sia boga seperti ada sia hai neng yang sebaret dan ieu na mas kawinna baraba bang sia boga mau duit henteu teu mau duit cekeuna teh mau naon tuh ih mau jam tangan doang sebaret harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 dek sia Indon di mas kawinan jam tangan 5.000 mau salah keluarga jam tangan da aing nikahkeun anak aing ka sia nya kalawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak aing geus kubil tu nikah nerima kula nikah Indun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan jadi beres jadi nikahkeun teh geus teu kudu ondam segala nanggang orkes segala macam-macam di sawah beres tuh atuh geus beres tuh saksi 2 Ahmad Muhammad aya walina aya eta Ki Holid panganten awena aya ditukangkeun Nyi Hindun nah jaen aya panganten lagi atuh beres yes jaen saya gerak itu ka imah itu gerak ka imah gitu Nyi Hindun tah telos bawa bapak majikan saya ka imah gitu gara uun juga masih ya ye mah mancan di bejaan saking kajen bebeja sih atas nikah gitu digaleng hese sama jadi naon hese masya Allah babari jasa pikir mah hese amat sih segala ukey-ukeyan ieulah itulah geus teu kudu segala tulak talek maka talek bayar 1.000 rupiah di mana horeng nah, kejadian geus nu kejadian ngabau-bau sungut atuh jadi nalai kejadian dage kudu lapor jutaan keneh bae nya geus teu kudu dibaca geus babari nah menurut mazhab Syafi'i tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi panganten lalaki aya panganten awewe aya aya teh hirup keneh adapun di mamanana panganten awewe masalah ada hadir henteu lain masalah wali aya teu kudu make saksi kesetiluan wali panganten lagi panganten awewe jadi Maliki makan cukup bos gitu tuh kan mau diperpanjang ya mau diperpanjang lantaran engke bisa-bisa ya mah masih jadi maka wali nah jadi satu jihad kulu jihadin abaha biha alimun madhab Hanafi mangga menangkeun kanikahin bila syuhud nikah teu make saksi andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian ieu teu kudu jihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi teu kudu jihad teu kudu ya kasalahan mah kasalahan teh lantarannya na mazhab Syafi'i lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i tikal ditanya bae taklid teh sih ka mazhab Syafi'i ketika henteu taklid salah ketika taklid atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha udah ujug-ujug di dinya udah bae tuh ngan tetep teu kudu jihad Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian teu kudu jihad padahal mah cek mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad Maliki ngamenangkeun ulah jihad ya Allah ngaji mah jadi nyahopan urang tuh kan sebab nikah kene beda jeung mulai nikah ieu menikah ngan perbedaan mazhab
atawa nikah tanpa make wali aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali mazhab Hanafi atawa aya mazhab Ghair Mudawan Daud Zahiri. Ieu mah keur carita ilmu, ulah coba-coba sia nya. Awas ya, ieu mah keur carita ilmu ye. Mal diperpanjang wae nya moal. Kieu sia sing solonong deui. Contoh seperti Kiai Iskandar Izki. Iskandar Izki musyawarah. Tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleuh. Neuleuh haja tertarik akhirnya nyana merapat, begitu merapat hayang rapat beneran, akhirnya ditanya jadilah pernikahan tanpa wali menurut mazhab Daud Zahiri masalah atau mazhab Hanafi cuman kudu nyaho carana. Ketika nyana teu nyaho carana awas bakal dikutuk. Ieu keur carita bae nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali. Ieu kan jadi masalah. Wow, masalah gede tuh harita teh. Kiai nikah teu kudu teu ke wali. Atuh nyana mah boga dalil anu terserah lah nyana mah nyana ke tanggung jawab di harapan Allah na terserah. Gak ieu keur carita tetep nikah. Nyana boga dalil tetep teu kudu diihan. Adapun kelanjutan nyana engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah. Urusan batin nyana jeung Allah hanya Allah nu nyaho. Tah. Zaid nikah jeung indun make mazhab Daud Zahiri misal. Tapi acara-acara tertentu. Ieu mah singkatna bae. Atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata wali kudu diwalian. Hekle. Ka ieu teh nyana terus bae datang ka jima. Lah ada. Sebab naon? Sebab aya jihad anu ngamenangkeun tangga wajah-wajah kitu teh sejasa. Imam Syafi'i mah teu sah. Andai kata wali, ya zina. Kecuali dua marhalah atau walina mafqud. Eta kan kudu wali hakim. Lain hadi nyolonong kitu bae, tetep pakai aturan-aturan dari mazhab Syafi'i mantap. Mazhab Syafi'i mah paling apik, paling loba di dunia penganutna, jeung paling mantap dirasakeun. Mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain. Mantap Indonesia Syafi'i mayoritas, Turki Syafi'i mayoritas, Mesir Syafi'i mayoritas, kemudian Suriah Syafi'i mayoritas. Baghdad, Irak, Syafi'i mayoritas. Walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad, tapi mayoritas Syafi'i. Tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah. Di Mesir saeuti, kemudian atau di Suriah saeuti, di urang mah kuari khusus mazhabnya cuma Syafi'i. Eueuh nu ngamazhab Maliki, eueuh nu ngamazhab Hanafi, eueuh nu ngamazhab Hambali. Indonesia mah mutlak Syafi'i. Adapun nu teu kunut teu bermazhab. Eta mah Persib. Muhammadiyah eta mah PKS. Jadi cara mah teu bermazhab. Tama sarua jeung Saudi Arabia. Wahabi ngaranna. Lain masalah tah mah. Aing mah ke mazhab mah jelas nu tanggung jawabna. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ketika orang teu make, ndek make ijtihad sorangan bae aya mampu mah. Ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat. Ketika orang henteu, urang mah teu make mazhab, ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi. Sok geura ge. Urang moal make mazhab anti ulama, cilaka si anti ulama mah. Aing mah anti mazhab, ndek khusus bae make Al-Qur'an jeung hadis. Sok aya bisa mah. Bakal akur bae ka salah sahiji mazhab geus kakurung ku mazhab nu opat. Aing mah anti Syafi'i, lompat ka Maliki, akur jeung Maliki. Sanajan nyana teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki, akur jeung Maliki. Aing mah teu
akur jeung Hanafi akur jeung Hambali moal aya nu kaluar tinu opat mazhab wajan kuku mage nyana nalungtik Al-Quran jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat ngaku jeung teu ngaku lain masalah mantap saya teh tinggal ngaku bae sih atuh nya kitu-kitu keneh hese-hese aman sok ge hayu geura bahsul masail geura ge Quran jeung hadis totor ku maneh tumplekeun kabisa anjeun sok otak tumplekeun wabeh 12 pam mual keluar hasilna mun teh Syafi'i Maliki mun teh Maliki Hambali mun teh Hambali Hanafi kajen ku kumaha ge geus kakurung ku eta lamun keluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajen ku kumaha salah ngartikeun Al-Qur'an salah andai kata eueuh nu ngaku Maliki lain Hanafi lain Syafi'i lain Hambali lain salah kajen ku kumaha ge ngartikeun Al-Qur'an lamun jana ngartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan Paliyata bawa maka daun minan nar siap-siap diseret ke jahanam. Jadi kumaha deh mata si hade urang mah geus lah kudu sadar bae urang. Sadar aing mah ngaji teu sabaraha sapira mingguan ge bari ngawudu. Lah tuh aing mah dek nuturkeun ieu bae geus kitu bae hese-hese amat sih. Ijtihad ngaji henteu naon henteu ijtihad. Dina ijtihad da ge jana sabaraha kemampuan fananya palingnya nyana teh bisa alfiah nahulah palingnya bisa na jeung sorob sakitu doang tambah meureunanan jeung mantek lamun di universitas mah ketika bilagah munazarah ketika nyaritakeun tentang kitu fan-fan anu lain mampu apa henteu yehe ulah sambarang mazhab mah kabeh ge hudang hees ditanya nu 12 fan moal ingkekeun deui 12 fan hudang hees hudang hees bepan hudang hees coba ge tanya Haji Pede hudang ge Haji ai karung di mana ke nanya karung bae ge masih ke karung di mana nya ke pohon karung nangnya nang ngalipet masih pohon kene tapi Imam Syafi'i Imam Hanafi Hambali Maliki hudang hees tanya masalah fanu 12 moal ingkekeun deui Masya Allah karim deh kuda kubade ieu ngawajah-wajah ngandak kaula ujah mudak kurang istilahna ge ieu bae nu kurang diaji kan ngabogaan istilah-istilah istilah minhaj istilah fatul muin istilah fikih teh beda-beda nah istilah minhaj kan lamun di awal mah urang ngajina dikanyahokeun istilahna lamun